gering di lomok eueuh jalmana tepangkeun ieu kelompok kuring anu garaya taya tandinganna. Boga HP menang mere merena di teherna awewe teh geuning matre tah eta pisan sindirna. Sumangga atuh aa teteh urang lalajoan sisindiran ayeuna urang kawitan. Dina hiji poe, aya Mang Ajis jeung barudak lalaki nu keur kena rongkrong di warung Cemimin. Sabari ngomongkeun awewe. Dak aya ilung maneh. Misalna teh resep calon minangkeun kumaha sih? Cik. Yeuh orang beugeus sisindiran sok naon. Si calatak ninggal batu laun-laun jadi legok lamun hayang neangan minangtu. Cenah kudu kana dana. Cih anjir. Levelna HD nya. Levelna HD euy. Hayang teh alus, alus teh. Tukung si Lila aya awewe geulis ngaliwat. Si Ucup ngomong, Dahar aromanis nu kamari saha itu anu geulis sore kitu kabogoh abdi. si awewe eta teh nyamperkeun sabari rada keuheuh. Abdi cali dina bangkuna coklat warnana akal ngaku mau oge karek ayeuna ka Bandung keren kaeke ka Sumedang meuli tahu lamun nya nyai daek hayu urang ka Penghulu ka Sumedang meuli tahu tahuna rasana amis abdi daek ka Penghulu asal salin si Aa Kumis. Akang Kumis manik kilinis Kilinis ku cai hujan, darah teuing anu hijis, aa mah atas buntutan. Warung meuli toge, tapi taya artosna. Yeuh, kembae buntutan oge, nu penting seueur artosna. Pikiran Mang Ajis jeung barudak lalaki mah meureun. Kabeh awewe teh matre, padahal teu kabeh awewe matre. Soalna kan sifat-sifat manusia hiji-hijina teh beda-beda. Aya anu matre jeung aya nu henteu. Batleho make insana melina dina mulyana. Hatur nuhun kana peratosanana, punten kana kalpatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi